Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana, mudah-mudahan masih sumanget sareng sadayana dipaparin kesehatan. Dinten ieu Ibu bade ngalajengkeun materi minggon kamari masih dina pangajaran opat, temana ngeunaan kesehatan. Aya 3 materi anu ku Ibu bade didugikeun dina dinten ayeuna. Nu kahiji Ibu bade ngadugikeun ngeunaan tanda baca anu disebatna tanda kekenteng. Anu kadua Ibu bade ngadugikeun materi ngeunaan kecap saharti sareng anu katilu ngeunaan kecap sabalikna. Anu ngawitan ku Ibu bade didugikeun nyaeta ngeunaan tanda kekenteng. Naon eta tanda kekenteng teh? Hidup tos terangnya upami ningal simbolna eta tanda kekenteng teh sanes tanda anu engal. Upami dina bahasa Indonesia anu disebat tanda kekenteng teh nyaeta tanda kutip. Kanggo penjelasanna di dieu tiasa ditinggal ku hidup yen tanda kekenteng teh merupakeun salah sahiji tanda baca anu dina kalimah tanda kekenteng biasana sok dipake pikeun ngahapit cutatan langsung tina omongan. Teras di dieu aya 5 kagunaan tanda kekenteng. Janten tanda kekenteng antanapi tanda kutip ieu ngabogaan 5 kagunaan anu baris kedah diuninga ku urang sadayananya, khususna ku hidup sadayana. Anu kahijina nyaeta tanda kekenteng biasana dipake pikeun ngahapit cutatan langsung tina omongan. Naon ari cutatan teh hartosna catatan. Anu kadua tanda kekenteng biasana dipake pikeun ngahapit judul guguritan, sajak, karangan, jeung bab buku lamun ditulis dina kalimah. Anu salajengna aya tanda kekenteng biasana dipake pikeun ngahapit istilah ilmiah anu acan dipikawanoh atawa anu miboga harti khusus. Anu kaopat tanda kekenteng biasana digunakeun dina panutup pikeun nuturkeun tanda baca anu mungkas cutatan langsung. Nu terakhir, tanda baca panutup kalimah atawa bagian kalimah ditempatkeun tukangan tanda kekenteng anu ngahapit kecap atawa pakeman anu dipake dina harti khusus. Nah, eta materi ngeunaan tanda kekenteng. Kanggo contoh kalimatna tiasa ditinggal ku hidup dina buku basa Sunda halaman 4 hiji. Salajengna Ibu bade ngadugikeun materi ngeunaan kecap saharti. Naon eta kecap saharti teh? Nah, ieu materi ku Ibu kantos didugikeun ya nuju kelas 4 sareng di sababaraha minggon kapan keur Ibu kantos ngabahas ngeunaan kecap saharti anu disebat sinonim. Nyaeta mangrupakeun kecap anu ngabogaan harti anu sarua. Di dieu contona aya kecap ulin. Ulin ieu sarua jeung ameng. Dina contoh kecap nu sanes contona aya kecap baju. Baju sarua jeung acuk. Eta contoh kecap saharti. Ku hidup tiasa ditinggal contoh kalimatna dina buku basa Sunda halaman 42. Anu katilu anu bade didugikeun ku Ibu nyaeta kecap sabalikna. Naon eta kecap sabalikna? Nyaeta anu disebat kecap sabalikna teh nyaeta disebatna antonim. Nyaeta kecap anu patukang tonggong makna jeung kecap lain atawa disebut oge lalawanan kecap. Contoh kalimatna di dieu aya contoh kecap diuk lawan lalawananana nyaeta nangtung. Aya oge misalkan contohna kecap sare lalawanan kecapna nyaeta hudang.
kanggo materi dinten ieu ku ibu cekapkeun dugi ka dieu heula. Aya hiji materi deui anu ku ibu baris didugikeun minggon payun. Hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng diajar di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.